Cilang Ambarawa harita loncat ke tengah pekalangan tarung si Romada geus sarua harita. Dua jirim geus adu harapan. Sok sanajan si Romada tadi teh pernah ngalayang lantaran bantul kekuatan jeung si Korong ngagunakeun jurus anginna. Harita mah kekuatanna geus balalik deui, geus jag-jag deui. Ambarawa harita neuteup ka si Romada geneuteub harita ka Ambarawa neuleuman kekuatanna masing-masing. Jurus anu digunakeunna hampir mirip, nyatana jurus angin geni jeung jejekan maut. Anu beda teh gagaman, nyatana pecut iblis ngalawanan bedog kilat beureum. Yo, memitian lah. Hiya, curilat. Ambarawa harita ngacurulat ngagunakeun jurus jejekan maut. Sedangkan si Romada harita ngagunakeun bedog kilat beureum. Dina waktu peureup katu si Ambarawa ngablesat kana dadana. Siat yuk. Eta bedog teu ngablesat teh ngadek kana pigulang leungeun si Ambarawa. Rikat Ambarawa harita medol leungeunna. Kaplos patarajangna si Romada harita tegeuna. Siat yuk. Si Romada terus-terusan harita ngarangsek ke si Ambarawa. Bedog harita kupakapika itu ka dieu, malahan mah harita rek nyabet kana beungeun si Ambarawa. Atuh pogoe Ambarawa harita kaget. Buru-buru harita loncat ka tukang cileng plos patarajangna si Romada harita tegeuna. Siat yuk. Bedog harita kupakapi dikadekeun kana dada si Ambarawa. Ambarawa kulak-kilak nyingkan kana panajangna si Romada. Kilak plos. Cileng kelayang. Ambarawa harita loncat kaluhuran kana badan si Romada, malahan mah ngaliwatan sagala. Dina waktu ngaliwatan badan si Romada, siet harita bedog teh dikaluhurkeun ngamaksud harek kana tonggongna Ambarawa ditojoskeun. Tapi edas eta bedog teh teu geuna. Curalit si Ambarawa harita pacu nangtung. Siet yuk. Bedog harita kupakapik nyacag kana badan Ambarawa. Ambarawa rikat harita kulak-kilak nyingkahan kana penerjangna si Romada. Kilak plos. Siat yuk. Kilak plos. Sabaraha kitu mah harita Ambarawa teh pacu nangtung bareng rikat harita ngaluarkeun pecut iblisna. Wer harita pecut teh diputerkeun dipuihkeun di luhureun sirahna. Siat eta pecut teh dibabukeun kana badan si Romada. Tapi si Romada harita nakes ku bedog kilat beureum. Pantrokan kekuatan harita kadenge ngaplentrang. Siat yuk blentrang. Eta pecut ku pakapika itu kadiri takisan harita ku bedogna si Romada. Ngadikeun kasing blentrang dina pada hebat jeung saktina. Seperti besi jeung besi we pebantrok. Padahal mah lain besi pecut iblis mah. Tapi da kulantaran make kekuatan jadi teu seperti besi bae. Pemangsungna tarung harita diperhatikan pisan si Wardi jeung baturna sabaraha kanca. Nikeun ka teu ngicip-ngicip lantaran eta tarung teh kawilang tarung tingkat tinggi. Merebutkeun kapamingpinan ti golongan hideung nepikeun ka kituna. Si Ambarawa ngelawarkeun ilmu kasaktianana sangkan bisa ngrubuhkeun lawanna. Tapi da kulantaran saguru saelmu teu aneh harita. Ese pikeun ngarubuhkeunana, iwal ti kudu mikir we, jeung di kudu ngagunakeun siasat anu jitu rencana anu hebat. Yuk, blentrang. Yuk, Ambarawa harita mabukeun eta pecut anu di alat teh harita sirahna si Romada. Kilek plos. Harita teu keuna kana sasaran. Siat, yuk. Eta pecut teh dibabetkeun, dibantingkeun. Eta pecut teh harita dibabetkeun ngagunakeun ilmuna si Ambarawa. Ngalepaskeun ceklanana tina ceklan eta pecut. Hebat eta pecut teh ngalayang di dieu mantara saterusna mah harita mabukan ku sorangan kana badan si Romada. Siat yuk blentrang. Pada tebesan-besan harita ngabendung penajangna si pecut iblis teh ngagunakeun bedog kilat beureumna. Terus-terusane harita sing blentrang eta pecut jeung bedog teh pabentar atau paadu. Dina kayaan kitu Ambarawa pancu nangtung we, manehanana ngagunakeun ilmu angin geni. Dina waktu si Romada sibuk harita nakisan pecut iblis teh anu dibabetkeun ku Ambarawa hirup sorangan nya narajang sorangan. Ambarawa ngagunakeun jurus angin geni. Set dua dampel leungeun harita didorongkeun ka hareup, palukarna memang hebat. Seok harita aya angin ngagelebug nembrang kana badan si Romada. Si Romada harita kaget, manehanana memang kudu ngapenuh penajang
pecut iblis teh jeung ngabendung penerajang si Ambarawa ngagunakeun jurus angin geni. Cilang si Romada harita luncat nyingkahan kana penerajangna angin geni milikna si Ambarawa. Tapi edas eta pecut teh buru-buru nuturkeun, "Sauk hiup cilapret." Eta pecut teh geuna pisan kana sukuna si Romada. Atuh pogoe pikarasa ku si Romada menikeun ka nyeri nakranan. Aduh, cilang harita. Si Romada luncat ngajauhan eta petempatan. Seak, Ambarawa harita ngaluarkeun jurus anginna ngagelebug harita neubrag kana badan si Romada. Si Romada dina waktu harita ngakiwar, cilang harita ningkan eta angin. Eta angin teh ngeblesat harita ka tukang, nyatana kadeukeuteun si Wardi jeung si Bontar. Buru-buru we ku si Wardi jeung si Bontar teh ditahan sangkan eta angin teh henteu mawa badana. Si Romada harita marada kawalahan lantaran diserang teh kuduaan. Nyatana ku si Ambarawa jeung ku pecut Ambarawa nyatana pecut iblis. Eta pecut teh hirup ku serangan ka kalayangan ka itu ka dieu mabukan ka si Romada. Dina waktu harita si Romada ge harita rek ngagunakeun bedog kilat beureum pikeun nandingan kekuatan pecut iblis tapi ku serangan. Buru-buru eta bedog teh dibabetkeun. Hiu eta bedog teh ngalayang saterus lama belentang harita padu di mantara jeung pecut iblis. Sedangkan si Ambarawa jeung si Romada harita pancu nangtung saterus nama harita seak narajang ngagunakeun jurus cejekan maut. Menikeun ka sing curilat saterus nama padu harita dampal sukuna si Ambarawa padu jeung dampal sukuna si Romada. Kieu gedog das. Curalit calit. Dalik deug. Duanana harita ngadalik deug. Sabadana mancukeun tangtunganana harita ngadalik deug aya kana dua lengkahna. Si Ambarawa teu nyangka tetela si Romada teh geuninganan kamampuan ilmu silatna sarua jeung manehanana. Sok padahal manehanana teh sok mindeung latihan. Hebat oge anjeun teh Romada euy. Hebat anjir. Hese ngelehkeun lagi. Cek dewek oge mendingan kieu, dewek jadi pamimpinna sia jadi wakilna. Hese teuing si Romada. Can eleh acan buktikeun urang buktikeun. Hiuk harita tina dampalengan si Romada aya angin tina dampalengan Ambarawa geus sarua harita aya angin. Batrokan dua kekuatan angin harita geus teu bisa disingkahan deui. Hiup cuduger. Bareng jeung ning calegeran di mantara harita pecut oge sarua harita babentar atau bantrok jeung bedog kilat beremilikna si Romada. Bletrang. Eta mah pecut teh menikeun ka ongtrang padu jeung eta bedog. Siat eta pecut teh ngablesat kana bedog kilat beremilikna si Romada. Samanok nambereun bakal nakis penerajangna si Romada ngagunakeun eta bedog. Tetela eta pecut teh ngablesat saterus nama harita meulit dina eta bedog. Bekirila eta pecut teh beuki tarik meulitan bedog kilat beureum. Si Romada anu nyahuan kana eta kajadian kaget tetela eta pecut teh hirup ku sorangan. Jurus Ambarawa ngagunakeun jurus angin geni harita ngablesat pisan neumbragkeun abadan si Romada. Lantaran si Romada teh bet balanga. Hiup syubet. Eta angin teh keuna pisan kana badan si Romada. Atuh kalayang. Kedebut. Badan si Romada harita meubet kana taneuh. Bareng jeung meubetna si Romada kana taneuh, burotok. Eta bedog kilat beureum teh potong lantaran dibelit ku pecut iblis milikna si Ambarawa. Kapluk harita ragrag ka handap saterus nama dilesotkeun ku eta pecut iblis teh kabehanana ragrag kadeukeuten si Romada. Siut eta pecut teh ngalayang saterus sama balik di kana bogana kap diceklan ku leungeun katuna Ambarawa. Sakabeh jalma nu nyaksian harita menikeun ka gogodeg tetela kemampuan ilmu silat si Ambarawa teh leuwih sakti. Ini mang si Romada asa teu disangka-sangka. Si Bontar oge jeung si Senrata harita menikeun ka molohok tetela si Ambarawa teh geuninganan kemampuan silatna luar biasa hebat.
Ujungkung si Romada harita hudang deui. Manehanana ngatur napasna. Tarik napas katempo harita turun naik dadana teh. Kemampuan ilmu silat si Ambarawa teh bisa dianggap enteng geuninganan. Ayeuna si Romada geus teu bogaan gagaman nyatana belukiat beureumna geus potong jadi 2 potong di tengahna. Si Ambarawa haritanya kakak seuri lantaran manehanana boga peluang jadi pamimpin. Maju di Romada, maju. Mundur. Mundek maju, mundur atuh euy. Sok maju deui Romada. Lompok itu Romada hari tengah geter oge. Manehanana boga keyakinan hieun kemampuan ilmu silat si Ambarawa memang leuwih punjul. Lamun diteruskeun ayeuna pikeun si Romada maka putusanana atawa hasilna bakal kanyahoan nyatana dirina bakal eleh ku Ambarawa. Jeung deui ieu tarung teh ngan saukur marebutkeun ketua pikeun si Romada mah lain hal anu aneh jadi ketua mah biasa-biasa bae. Anu penting mah bisa ngawasa we dunia kejuaraan. Iku cara kumaha oge pikeun si Romada mah bisa-bisa bae. Kan anu jelas si Romada teh memang terasap di titah-titah. Lamun teh masih Ambarawa jadi naon jadi pemimpin sabada ngerehkeun Senrata tangtuna bae Romada bakal dititah-titah ku Ambarawa atawa ku jalma sejen we seperti halna ku si Senrata misalkan bakal dititah. Hal ieu teh si Romada mah memang teresepeun. Tapi dalah di kumaha ngaranna ge pamimpin kudu dilaksanakeun parentahna. Si Romada harita pancung nangtung manehanana antara dek maju jeung henteu teh ngabingungkeun. Mun teh mah maju geus kauji kumaha ge kemampuan ilmu silat si Ambarawa teh memang hebat. Jeung deui ayeuna si Romada geus teu bogaan gagaman nyatana pedo kilat beureum teh geus potong. Ari si Ambarawa mah masih kene boga pecut iblis gagaban milikna. Nyerah tuh Romada. Lantaran percuma daripada ke sakitan gering mending nyerah. Surilat harita aya nu asup ka jero pekalangan tarung tetela geuninganan Senrata. Geus we geus Romada geus. Geus we lah. Cicing. Lantaran kemampuan silat si Ambarawa memang lebih punjul. Ini memang anjeun sok itu. Cicing itu sok. Urang ngombaran eta tatu sok buru. Si Romada harita mundalika Senrata. Gagabahna keur eta cumaritana. Nyeun itu gagabah eta ngomong teh. Dewek jan eleh cicing heula siapa Senrata. Urang buktikeun sia di antara dewek jeung si Ambarawa nu panggagah jeung pangsaktina. Cicing itu. Wih, kalah kaliyo. Si Romada harita munga diganggu ku Senrata. Si Romada hayang nyobaan deui maju narajang ngelehkeun ka si Ambarawa. Ragata Romada harita ngagunakeun jurus angin geni. Malahan mah ngagunakeun jurus jejekan maut mun teu mah dibutuhkeun. Si Romada harita ngagunakeun tenaga lapis sapinuhna. Si Ambarawa ge sarua harita ngagunakeun tenaga lapis sapinuhna. Batrokan kekuatan ngaliwatan dengan katuhuna. Ngagunakeun jurus angin geni harita geus teu bisa disingkahan deui. Srauk yuk cileger. Harita kadenge ngaceleger deui bae angin geni bantrok jeung angin geni deui bae. Harita masih Ambarawa jeung si Romada pancung nangtung teu ngageser saeutik acan sedengkeun angin mah harita kaitu ka dieu paburencai aya nu kaluhur kagigir aya oge nu kahandap. Seak. Duarana harita narajang ngagunakeun jurus angin geni milikna masing-masing. Pantrokan dua kekuatan geus teu bisa disingkahan deui bae. Siap hiuk cileger. Kadenge harita meulikeun kasing cileger jemantara. Dina waktu harita si Romada malicetkeun badan ngolepat harita kagigireun si Ambarawa. Si Ambarawa ge harita patkeun kakaget lantaran kacepetan si Romada geuninganan masih kene hebat. Gedoran demi gedoran harita si Romada masih kena bisa dipendung ku si Ambarawa. Yuk gedug das. Tapi siap jejekan si Romada ngagunakeun jurus jejekan maut kena pisan kana dada si Ambarawa. Yuk cubit kalayang cirim Ambarawa harita ngalayang. Untung harita celik gaideg
Ambarawa masih bisa mancukeun tangtunganana. Ambarawa teu nyangka tetela si Romada masih keneh mimbanda kemampuan silat anu hebat. Kecepatan gerakanana masih keneh ngabahayakeun pikeun dirina. Ambarawa harita ngagunakeun pecutna eta pecut teh diputer-puter di luhureun sirahna. Nampok itu si Romada mundur saeutik lantaran eta pecut teh memang pecut anu ngabahayakeun pikeun saha-saha wae jalma nu ngalawanan Ambarawa. Sedangkan mangsa alam dina waktu harita beuki panas bae. Jalma-jalma anu nonton oge beuki lila teh beuki ngalobaan. Sing harewes jeung pada baturna eueuh anu ngadukung ka itu jeung ka dieu lantaran bisi dicarekan ku Ambarawa atawa ku si Wardi. Dua cirim harita pancuh nangtung. Manehanana nitenan kana sakabeh kurak-kerik lawana masing-masing. Nempokana kelemahan jeung kaunggulanana. Si Romada bisa sadar, si Ambarawa ge sadar kemampuan silat masing-masing nyami mana kekuatan anu sarua. Berarti eleh jeung henteuna mah kumaha katanginasan jeung kacerdasanana eta jalmana. Cerilat si Romada harita ngacerilat narajang dikasih Ambarawa. Siap pecut harita dibabetkeun. Seperti tadi dibae dibabetkeun. Eta pecut ngalayang di mantara wer. Hiup besar. Eta pecut teh mabukana sirah si Romada. Si Romada kaget buru-buru harita manehna mercetkeun badanna kilat plos. Kakaraoge harita ngagiwar si Ambarawa teh cicingeun manehna harita narajang ka si Romada. Panarajang si Ambarawa harita keuna pisan kana badan si Romada. Hiuk jebrot cenah cedak. Carig-ceug. Si Romada harita ngacarig-ceug. Kakarage ngacarig-ceug macung tangtunganna siet pecut harita ngulawit dina suku katuna si Romada. Buru-buru eta pecut teh narik pecutna sabada kitu mah harita. Aduh, kalayang. Cirimna si Romada harita ngalayang lantaran ku pecut harita ditaikeun ka jemantara ka luhur. Eta pecut teh hirup kosorangan, badan si Romada jadi malik sirahna dihanap sukuna di luhur lantaran dibulit ku eta pecut hibawa ka luhur. Nampok itu si Ambarawa teh bejan kasampetan langsung ngacirolat ngahantam harita kana beuteungna si Romada. Hiu jumet. Aduh, rasana pikeun si Romada mah kacida nyerina, seul malahan mah calawak sagala. Dina kalayaan calawak itu harita hiu jabet be, dicabok pipina si Romada ku leungeun katuna si Ambarawa. Ngeuweung si Romada harita ngeuweung. Dina kalayaan ngeuweung kitu eta pecut teh pinter pisan ngalesotkeun cangredanana nya tanah pecut teh dilesotkeun atuh kalayang we ka handap kana taneuh harita kedebut badan si Romada teh mebet kana taneuh. Kejadian eta memang kasaksian ku sararea. Pikeun senrata jeung anu sejenan teu aneh lantaran si Ambarawa mah mibanda kemampuan silat anu hebat teu bisa dianggap enteng, teu bisa dianggap remeh ku sasaha oge. Tapi senrata boga jurus ieu iblis peteng teh ngajadikeun tempat jadi poek pikeun manehanana mah bisa ka itu ka dieu. Ambarawa oge can kungsi latihan jeung senrata dina poek mongkleng gitu mah. Ya mudah-mudahan we cek senrata teh bisa ngelehkeun si Ambarawa. Si Romada dina waktu harita geus mah bisa neruskeun ditarung lantaran karasana memang luar biasa. Tatuna luar biasa. Mun teh mah diteruskeun pastina bae manehna bakal eleh jeung eleh bae lantaran naon? Lantaran eta pecut teh hidup kosorangan. Narajang terus-terusan ka manehanana si Ambarawa ge terus-terusan narajang ka manehanana. Geus Romada geus. Taluk lah. Dewek calon pipamingpineun. Sing saha-saha jalma anu ngabantah ka dewek, pangtuna bae ku dewek bakal dikepret. Si Romada harita ngarasa yakin yen dirina teh bakal jadi pamingpin ti golongan hideung, bisa ngelehkeun wadia baladna babaturanana sorangan. Tapi senrata ge hayang manehanana teh jadi pamingpin. Biasana nama anu sok mingpin teh si Wardi we jeung si Garmo. Nitah itu nitah ieu ayeuna mah senrata tangtuna bae bakal bisa nitah ka wadia baladna mun teh mah jadi pamingpin.
Si Romada harita mancukeun tangtunganana kitu ge dibantuan ku si Bontar ku Senrata. Ari si Ambarawa mah harita pancuh nangtung. Manehanana tetep seugeut we ka si Romada beujing ngatur-ngatur napasna. Sedengkeun ari pecut anu tadi kakalayangan teh ayeuna mah geus aya dina ceklan katuna si Ambarawa. Suka jeung bunga mibanda kemampuan ilmu silat di bidang pecut iblis teh. Sabadana si Romada diobaran kitu kieu tiasa si Romada teh masih kena jag-jag. Manehanana moal bisa neruskeun tarung lantran si Ambarawa memang elmuna luar biasa hebat. Berarti anu can tarung teh si Ambarawa ngalawanan Senrata. Tapi dina waktu harita mah istirahat heula. Lantaran cikene Ambarawa teh geus tarung piraku ayeuna bakal tarung deui. Heula euy Senrata tong ka tarungnya. Urang istirahat heula, urang dahar heula. Bae panonton mah. Nonton pe henteu dek balik heula nya enjung teu naon. Wah, ayeuna mah wardi euy. Bontar gar mau urang ka imah heula yuk. Urang dahar heula ya lapar tuh da. Ade geus tarung mah jadi ngadadak lapar ieu. Seraya harita panuju sabada kitu mah harita bring we ngabring asup we ka jero imah. Kadaharan dibukaan deui dikumpulkeun deui celebak we harita teh berang dahar menikeun ka ponyok naker kawantu lapar bieu mah geus tarung jeung baturna sorangan. Cenengkeun jalma-jalma anu naronton harita singkolesed tinggalkeun tempat tontonanana. Ari jalma anu 20 urang teh muridna si Wardi sapara kanca harita aya di dinya. Tapi teu ngalakukeun tindakan naon-naon teu latihan silat ngan kitu we mantuan sabisa-bisa. Malahan mah aya anu sasapu sagala sangkan buruan imahna si Wardi teh bersih, rarasik jeung pikar rasepeun. Eleuh. Waktosna parantos saya para kaum dangu urjing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.